Ciripit tulang majing kacap. Kunaon imane atuh? Eta penumpangna bagi dua hiji ewang. What? Kumaha? Aduh ya teh, kebutuhan dapur geus bararea ka warung kitu lah. Meuli balanjaan yang terpenting. Sing aya nu mau kah? Imah nu dikunci aman. Pasar heula. Cing ciripit tulang majing kacapit. Kacapit bulu pare bulu pare seketat. Cing ciripit tulang majing kacapit kacapit bulu pare seketat. Jol pada lama wayang cik cik nong. Wah, minta duit. Jajan main. Ya. Tong jajan we. Si bre, kemana menilila? Heuing nyari ka lila teuing urang tua. Tua di mana? Dan aya penumpang. Kemana nyari lila teuing? Buah labu kemarin. Heeh, aing buah labu. Tahu. Anjing sepi kieu ieu deh. Ayeuna mah cenah hiji dit penumpang. Anjing dia. Naon nih mah? Ini mah ya panggilan darurat dia. Naon? Jadi beuteung. Angger sia mah. Ini kuat di si ujung tanduk dia. Dia buru atuh. Kalau meueuh Buru kan yang keberusukan dia. ini kuat. Ieu angger. Kalau dia. Burukeun, padia deui. Anjing yang poho euy. Bisa aya penumpang yang cenah berbeja ka si Udin bagian urangan. Balik deui. Kunaon sia Dut balik deui Dut. Kayak mun aya penumpang bagian urangan heueuh. Awas di bawah. Memilikan atuh. Bagian urangan kan bisi bre. Sarua urang ge cenah meunang ka tadi. Urang ge can meunang ka atuh hayang modal ieu nyari beuteung. Nah, jadi gitu yang lamun aya penumpang ini milik urang atuh. Mata kenal ulah modal wae ka mana-mana teh. Mang ojek. Nyabu kedap. Tewe ieu mah euy. Meunang gini. Siap, Bu. Mang kalau ke depan sabaraha? Biasa 20.000. Mama tuh Bensin naik. 15. Kan jauh ke depan teh. 15. Ya udah lah, boleh Sob. Yuk. Kunaon mane atuh? Eta tumpangan urang mana naon dibawa. Kan mane tadi modal. Kan bagian urang gimana? Kan mane tadi modal manya ku urang dik diantepkeun Kan atuh. cek mana bieu cenah. Heueuh cenah. Nu urang. Geus lah urang. cing. Geus milik urang awas we, awaskeun motor. Awaskeun. Ayo jangan ambil. Jangan ambil. Bisa halangkeun ke motor. Cokot itu pokoknya teh. Aya naon eta teh barudak teh? Barudak ojek teh rariweuh kitu. Baturek neangan dia teh warga kerja bakti kalah karariweuh barudak teh. Cing. Urang. Naon teh naon? Iya. Naon? Penumpang. Abi. Milik Abi. Bagian saha? Abi. Bagian saha itu? Abi. Kan eta tadi teh modal. Nah. Abi teh cicing gitu aya penumpang. Yang jadi milik Abi atuh. Oh, aduh jadi lieur aing kumaha ieu teh. Geus atuh kieu meh beres mah penumpangna bagi dua hiji ewang. What?
Kumaha? Penumpang teuk bagi dua sepotong sewang. Maot beureun. Heeh, kumaha. Tong parasea. Bapak ge jadi lieur ieu teh penumpang hiji teh parebutkeun ku duaan. Cuk sugan aya jelema anu bisa nyelesaikeun ieu masalah. Soalna bapak mah erek ka warga erek entah kerja bakti jadi keur mumet ieu teh keur lieur. Ketungguan sakedeuk sugan aya jelema. Ya Pak, siap. Ulah parasea omatnya. Makanya ieu tumpangan urang. Tuh tinggalin nepi ka nyempot gitu itu tingali. Karunya teuing. Bapak ge lieur, kumaha urang lieur. Heeh, tah kitu sabab bapak malain tukang ojek. Adil mah ku urang we bawana. Milik urang tadi geus dibawa. Ke sugan aya anu ka dieu. Ke sugan aya anu ka dieu nya dagoan sakedeuk sugan aya anu bisa nyelesaikeun ieu masalah. Tuh saha geuning tuh ti luhur tuh. Alah, saha ieu? Aduh. Kunaon ki? Tadi ditongol labu. Karunya teuing. Kieu ki dek nitip ieu panyelesaikeun masalah barudak. Sim kuring mah rek nyar warga keur kerja bakti pek anggeuskeun ku aki. Poyahna masrahkeun nya ieu barudak pek pangmisahkeun pangbereskeun masalahna. Bapak mah rek ini telah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buah-buah si Bre labu. Soalnya tadi eta mah. Geus we ayeuna mah mending kieu. Mending sweet. Terus ieu kumaha? Depan ieu cek si bapak bieu teh penumpang si ibu ieu. Geus we ayeuna mah sweet, anu eleh. Cing tong nganterkeun. Heeh, sok atuh lah. Sok sweet, ayeuna mah nu meunang nganterkeun si ibu itu. Urang meunang. Lah ini eleh anjing. Sok ibu ayeuna jeung ieu. Ayo. Meh teu guntran. Juk ini lieur urang mah.